abdi teh dipayeureun Gusti teh nanaonan abdi teh ciptaan Gusti ibadah abdi teh kieu bae asana abdi mah meureun pangheulana ka narakatan hebat jelema di hareupeun Allah kitu abdi teh meureunana bakal jadi suluh neraka Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti tapi Gusti abdi teh teu kuat mun di ka neraka teh ilahilas fil firdausi ahla wala kuat anan jahim ka surga Firdaus abdi teh lain ahli ka neraka jahanam abdi mampu terus ya ka mana tuh ya lain para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mualila deui urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum laikun urang bakal nyusul tiga ho buanu ngora buanu kolot ngan alangkah baikna nu nyusul ka ditu nu kolot nu pantes buanu kolot heula kolot cenah mah wis geus lain di hulu di dieu geus wisan geus tadi dilakeun dia itu tuh aja sekol itu geus mani hijikeun jeung sepun habak nah ieu mah jang itibat lain lalagan jemari-jemari urang pencetanana bakal ditulis malaikat teu pernah sare malaikat teu pernah lengah lengkah-lengkah urang ka mana aya catetanan leungeun-leungeun urang bakal aya catetanan ku hari nu begitu setia ngaladen ka urang tapi engke di akhirat justru kontroversi ke urang nyaksian naon nu dilakukeun di dunia Allah karim tingkatkeun kualitas urang sakumaha tadi mantak naon mulai teh ayeuna ya Allah ya Rabb berpikir urang sabada ieu jaeu nya sabarahan supaya jeung urang anu geus maot sabarahan usahandapeun urang anu geus barali ka ditu Gusti ieu teh tinggal nunggu waktu we iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim di mana geus datang ajal moal maju sasiku moal mundur sajengkal pas pisan teu bisa dicaritakeun waduh eta kamari nya muriang namun teh mun dibawa ka dukun jager teu bisa kitu bu cenah mun diobatan mah teu bisa kitu janu sehat ge paeh mah paeh bae bu ieu mah corona ye aju paeh teu bisa lain ku corona ajal yakinkeun di jero hati urang ajal nah di mana datang ajal teu sehat teu gering teu kolot teu ngora teu budak berangkat bae aju aya nu ngadadak teh ampal aya loba nu mere kabar ka kaula kiai doana atawa ngundang nyalateun hampir unggal poe ngan kulana rada kurang sehat tiga can pati sehat salila pulang ti Banjar teh tah can pati sehat pisan nah ieu teh hampir unggal poe nu ngadadak nu muriang nu ngadadak berarti almarhum Haji Mamin atuh tas dipira datang ka imah maot urang sepatan teh mantas di pasar balik daot urang bitung isuk-isuk udang mandi minum nyiduh kopi sorangan deden di meja nyanana kieu be cak pamajikanana eta nikah haji kopi kunaon teu diinum jak nyana tita tadi datang pamajikanna ka dinya keur kieu haji ya innalillahi nian kopi sorangan coba ayo kumaha anu di ditu belah ditu cisokat ya di luhur beteng pamajikan atuh cek pamajikan ka haji kebal amat cek na teu hudangna teu turun-turun ieu mah berat kieu haji orengan mau di luhur beteng ya sia masuk macam-macam kudu dijabarkeun bae dak bodoh jasa ya Allah ya Rabb Gusti Allah aku aduh kula sedih aya tapi naon gara-garana yang seri aya di pamajikan datang ka imah nanyakeun teh masalahna kieu cenah naon ieu cenah salah ki abi ieu
maot keur kitu cegeuna teh. Jadi ke di luhur nu ditanyakeun ku kula eta mandina kumaha cekeuna teh kan nya geus mau cenah mandi junubna kumaha. Oh hebat nih berarti pemajikannya mikiran salakina junubna kumaha atunya nama teu dipandian gitu doraka urang nu doraka mah nya nama teu mandi ge dibalangkeun masalah cara kuari kena covid atunya leuwih teu doraka nek dipandian da kieu dek dibungkus da kieu urang nu hirup namun teu dipandian namun teu dibungkus namun teu disolateun teu dikiblatkeun urang nu hirup bakal ditanya ku Gusti Allah, terutama du bakal pangheulana ditanya RT, RW, lurah terus kadituna sampai ke RI 1 atas perintah saha ieu neubleuh kabeh ikeur carita ngatak lah di Jati kamar ieu laporan ka kula bongkar itu di pandian mah teu disalateun mah bongkar pandian bungkus salatan kubur doraka urang selama maneh nanya ka aing kecuali teu nanya sabodo sia urang Jati doraka kabeh termasuk Haji Saipudin pangheulana doraka nyana teh mulah ti heula nya ka neraka jahanam bareng jeung mayit-mayit Covid atuh keur carita ieu mah ye ulah karunya sebetulnya hasud orang Bogor ini bongan nanya ke kaula tuh kemudian nanya mati nyaho ulah teu doraka lantaran nanya anakna temen nanya di Bogor ini cenah kieu bongkar wajib bongan nanya ulah cenah geus berapa ya 2 poe bongkar 2 poe ayo geus bongkar deui kumanehan bener ternyata Masya Allah teu dikiblatkeun teu dibungkus teu disolat bongkar, pandian, bungkus, olateun, kubur. Salila nanya, kula mah terus pengen ngejelaskeun sabodo teu urusan dilaksanakeun kitu. Ngan tetep dipantau kudu dilaksanakeun sebab nanya. Alhamdulillah. Nah, ieu nu maot mah sebenarnya teh mah geus urusan urang nu hirup nu bakal ditanya. Nah, jadi lamun aya jelema junub maot hiji bae mandina mah teu meunang dua-dua geus mandi mait bae teu meunang nawaitu ropal hadasil akbar nu ieu jeung nu ieu teu kudu yak umat di junub ge kos hadas leutik urang nglakukeun hadas gede mandina hadas leutik bakabal asal bisa tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi di Amerika kolot ngadidik anak seharga 20.000 supaya laku jadi 30 jadi 100 jadi 200 jadi 500 bahkan jadi 1 juta dengan kepintaran budak bisa manehanan direkayasa ku manehanan kaos nama seperti eta-eta keneh bohong ieu teh jelema resepna ka mana wah aya gambar Elvis langsung Elvis suka juga bukan nyawas ya kampungan tuh Elvis Presley aduh udah yang nama mayor gegayor heran ya itu nyahoan ya aya deui lantaran di Amerika mogos gitu anu resep beneran teh kemek jeger dirapi-rapi punyana dibagus-bagus dijual bahkan kabeneran harita teh aya anu sow langsung dipenta kunyana tanda tangan eta nu mahal di kaosna teh langsung ditandatangani ya Allah bil barokah meureunnya kaos juring nah ieu urang mah lain eta tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi eta mah sakadar contoh hungkul jakolot lagi nyaritakeun bukan itu tingkatkan kualitas kamu itu hanya sebatas ekonomi tetapi kualitas dirimu harus betul-betul manfaat buat kamu dan buat bangsa dan negara cakolotna. Nah itulah contoh-contoh nu kitu teh loba luar biasa
baik di luar negeri di dalam negeri geus teu kurang-kurang urang mah tingkatkeun diri urang kualitas urang indallah lamun kamari henteu pati resep baca sholawat paksa urang kuat ningkatkeun kualitas sebab naon sebab diri urang bakal maut di akhirat anu pangheulana budak Kangjeng Nabi na langsung ummati mana umat kaula Jibril mana umat kaula nu paling tiheula ditanyakeun ku Kangjeng Nabi lain anak lain pamajikan ummati tah anu katempo pangheulana jelema nu loba maca sholawat ya Allah ya Rabbi ieu mah geus teu kadeuleud ku Kangjeng Nabi diangsongkeun ge ieu cenah Haji Pendi teu wau Haji Saipudin orang berdiangsongkeun wau kos gini kan langsung baca sholawat jangan terhatung keren iya sholawat paksa ningkatkeun kualitas urang paksa urang ulah loba-loba maca sholawat nah sapoe sapeting 4.444 kira-kira emang dasar pinarakaeun merenya ngapa nih enggak 4.444 malah muncul kuat 444 Allah mun obakena 44 ujungna moal maca ieu ujungna moal maca kan atuh 24 jam mantak naon sajam urang teh nyelangkeun sajam deuk meunang sabaraha bae ya Allah ya Rabbi 24 jam Masya Allah pakai naon teh si waktu jangan ningkatkeun kualitas urang indallah tasbih bawa ke urang meuli urang tasbih sajam jam sabaraha aja kumaha doa aing mah penting bae ya mulai jam 12 eureun jam 1 deulekeun ku urang jam maca salat nang teu deulekeun jam bae emang urang umat tarolol tuh nya mah tasbih saha sih tasbih saha tuh nya mah maling lain di mana bae di tempat kaji ge maling bae sholawat saja jangan ningkatkan kualitas indallah urang moal ka mana teh ya Allah ya Rabbi jenderal hai letnan hai RT koit Kiai pupus Haji Pendi modar aduh Kangjeng Nabi wafat Kiai pupus Ustad mah maot Haji Pendi mah modar aduh jelas beparaela kabeh nah iya kualitas urang mah naon salila hirup geus sabaraha umur ayeuna geus boga sabaraha ribu sholawat lamun urang ningali mama di itu tuh di Bandung teh Cibitu anu sok haulna seminggu rame luar biasa eta catatan maca Qur'anna begitu maot catatan nanya tamatna 5.900 kali tamat Masya Allah tasih berarti sabaraha kali eta lain tunggu dari dia geus sabaraha kali tamat atunya na teu itu nya Qur'anna ke leungit Qur'anna leungit tanyakeun ka anakna aya teh anakna ge Qur'an bapak kemana Qur'an yang mana Pak Qur'an yang biasa dipakai kan lama bapak dijual atuh tuh baca kumaha Qur'an ge dijual pamustuna nah ieu tingkatkan kualitas kadanan jadi wali Allah
eta teh gara-gara ningkatkeun kualitas wali Allah teh kekasih Allah kadanan jadi solihin anu hablum minallah hablum minan nas rapi kadanan urang mah pecinta wali pecinta solihin bae tingkatkeun kualitas urang asal cinta jelema ka solihin cinta ka wali pasti engkena aya sinar nyorot ka urang hayang nurutan jelema mah kumaha dipake kacintaan almarhum aman ahabba jelema mah kumaha dipake karesepna ke di akhirat ge dihijikeun jeung si eta dipake karesep ku urang kuari di dunia na resep kasap pasti manehanana hayang nurutan kuari resep ke presiden Jokowi pasti nurutan resep ayeuna ka menteri atau ka wakil pasti nurutan urang dia kan cinta kabeh urang dia mah cinta Jokowi cinta wakil cinta DPR ayeuna cinta mah geus kanyahoana banget lah pokona kanyahoan karasa jujur jeung adil punya nage karasa masalah ya mah masalah keur carita ieu mah keur carita daripada sia ka dihentu ka ditunta nah ieu mah keur carita tingkatkeun kualitas urang geus kajen teh urusan dunia ieu geus ulah kumaha teh dunia mah kajen di urusan punya nage teh keur diurusan urang teh ku caranya kajen urang mah tinggal nemah sapira rakyat geus antep urang bae engke ieu dihareupeun Allah kumaha tingkatkeun kualitas orang mumpung hirup 24 jam masa teu sajam acan sih pake takarrub ka Allah nu khusus selain salat 5 waktu ngantak naon metak sajam teu sholawat sabaraha we meunangna geus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi pokoknya hajung geusan ka karang hiji doang wah teu beres urang teu beres ulah langsung assalamualaikum terus baca deh ayo samenang eta belajar ibadah teh kos kitu belajar ibadah teh paksa engke mah dinaheun bakal ge urang lamun geus terbiasa jam sabaraha ye urang ngeunahna terserah ente sebab kan aktivitas beda-beda kan aktivitas anu di pabrik meureunan anu kuari pabrikna seperti kieu anu tani meureun tanina ge seperti kieu tani di mana tuh jalahan ge eueuh aduh bari tangkal jagong di sisi tembok tadi kula neuleuh nya tangkal jagong sisi tembok heran aing mah ka urang uung sakula geus sebelahan jasa ieu budak ge kajeun kumaha ge engkene eta sabaraha tangkal tangkal jagong mun teu ribut kajeun kumaha ge ribut cek ieu aing cek ieu aing cek ulah gara-gara jagong sih dibunuh geus maning dikual dicabutan habek keur ngomong doang keur ngomong ieu deu ka mana aktivitas urang kuarikeun kieu warung sakira terserah ka mah urusan mah pribadi masing ngan jam sabaraha urang geunana pilih kulangan sakadar mere jalan hungkul tingkatkeun kualitas urang geus maot kaduhu geus maot kaduhu henteu cenah kieu shalawat nu mana nu ente resep Allahumma sholli salatan kamiyatan wa sallim salaman taman nasina Muhammad litan halu bil qadwatan farjul panjang ting cenah teh resep atuh tunjina munjiat Allahumma sholli salatan kamiyatan wa sallim salaman taman tunjina bi mah eta ge panjang keneh ulah tuh eta bae tuh Allahumma sholli sayyidina Muhammad Allahumma sholli sayyidina Muhammad alladzi anata li hujua eta ge cenah hese panjang keneh salat mukhtar atuh Semat mutar kecil itu panjang saya, mau budak, keresep gimana? Paksa kurang. Mana sholawat anu urang resep? Eta nu akur jeung urang. Cek Imam Ghazali nu urang resep eta nu akur. Okos obat ya, obat nyeri hulu. Iya bae sia teh sopan ge. Nyeri hulu teh sopan. Obat sakit kepala kan mah bodrek gitu kan aya prokol aya naon deui pantogin aya naon deui tabah siap pantogin mah
dan lain-lain sebagainya. Aya jelema serius sirah ku bodrek teu dakur prokol takur dekol gin takur naon bae takur akurna ku bodrek sin. Berarti eta nyana berkualitas bayi berartinya. Nah, iya balikan deui. Ulah teh nya ieu ulah teh urang tingkatkeun kualitas urang indallah. Dunia mah geus diatur ku Gusti Allah. Nah, jam sabaraha terserah apa nu teh subuh, apa nu jam 12, apakah nu beurang ba'da zuhur, apakah menjelang maghrib. Cenah jauh waktu kalau coba tolol kabeh. Kata kau waktu 24 jam banyak. Eta nu bagus mah jadi jam 3, tah eta mah jam 3 tapi teu daek udang atuh da kira. Geus shalawat udang ti beuting tahajud. Ulah loba-loba 2 rakaat. Karasan ke di jero kubur. Engke bakal di jero kubur kualitas eta bae guys. Urang udang beuting langsung mandi salat Allahu Akbar 2 rakaat geus sakit mandi wudu 2 rakaat Allah hayang keneh ge lah jadi ge 2 bae cukup geus kuat-kuat amat sarakaat itu mah kadang geus masalah haju sarakaat ge bari diuk ku teu kuat-kuat kuat sarakaat ge bari diuk kitir Allahu Akbar bari diuk asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah bentuk salam deui datang kieu ya nggak tingkatkan kualitas orang indallah nggak sakit tuh sebab non tadi sebab aya nu terlupakan bahwa di pinggir kanan orang malaikat di kenca orang malaikat catat eta supaya orang lebih hati-hati wali teh hati-hati lantaran ingat aduh aya pencatat rempat masya Allah kari mata orang deui teh dicatat denge dicatat kabeh dicatat masya Allah kudu kalima ingis namun teu katobatan geus sabaraha maharim anu mun urang bae kabawa ka ditu mun Allah teu ngahampura teh kumaha sakali deui dina pangaosan ayeuna teh sakaligus ngadoakeun ka almarhumah jeung para almarhum nu tadi dicaritakeun khususna umumna dulur-dulur urang kabehan nu geus maraot bapa urang buyut urang kabeh ieu terutama urang ieu nya tingkatkeun kualitas urang selain daripada salat anu 5 waktu coba supaya ningkat kualitas urang indallah baca sholawat atau Quran naon nu urang resep sangkan urang maot aya engke tah deuleueun masyaallah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah almarhumah akrab jeung simpuri lamun ka Cilongok breng jeung anak-anakna tadi menghadap kabeh asal ka Cilongok bae ka kula wah geus ngalal coprak bae maksudna ngobrol kunaon eta ku akrab begitu kula di bejaan kabeneran ke kurang sehat lobalah anu kula teu datang lain ieu bae insyaallah jeung kula lamun sehat ke tahlil malam tadi nama kamari can sehat malam kahiji ge can sehat nah insyaallah ka opat ieu alhamdulillah rada ku Allah dibere sehat ieu mah eueuh deui nya geus aya di alam barzakh alam katutupan antara anjeunna jeung urang nya geus balik ngamimitian alam akhirat alam barzakh teu butuheun jauh teu butuheun kue teu butuheun daging teu butuheun sop butuhna doa ya doa jeung ieu sedekah irhamu mutakum sedekah tah ieu di danu ngadaharna urang tapi ganjaranna mah ka manehna ngadaharna mah urang gitu tah naon nu dahar ka urang ganjaranna ceuk asup ka kubur urang ahli sunnah wal jamaah Muhammadiyah mah teu percaya kajeun
Kajeng Muhammadiyah teu percaya, oh masalah nyana-nyana urang-urang. Geus kajeng, urang mah percaya penuh. Sebab naon? Udah caritakeun dalilna loba, sejarahna jeung dongeng-dongengna balaya. Geus kajeng. Jadi mah kuari urang doakeun almarhumah Ibu Hajah tadi mudah-mudahan mautna mawa iman Islam. Dosa-dosana ku Gusti Allah dihampura, amal ibadahna ditarima, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Keluarga nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere salalabar, tur dibere tawakal Allah. Urang hadir di dieu kuabehan bakal nyusul, mudah-mudahan mentaka Allah urang bisa diberi husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tur salila urang hirup memeh maot bisa ningkatkeun kualitas urang dengan berbagai ibadah-ibadah anu urang resep. Jeung mudah-mudahan urang diberi resep nih ku Gusti Allah. Asal geus dibere resep ibadah mah emang kumaha gitu. Aduh di mata. Lamun geus dibere resep paling indah di dunia kecuali ibadah. Namun urang geus dibere resep nu indah, mobil, hotel, gedung, kendaraan, makanan, minuman, wanita tidak ada. Lamun jelema geus bisa ibadah, ngarasakeun nikmatna ibadah, ieu kabeh eueuh nanaonna. Anu berjamaah maot sekaligus kena tsunami ambalaya angin selomba, tapi eta hate urang teu daekeun leuleus pemandangan maot nuku urang kasaksian rupa-rupa teu daekeun leuleus tah hate urang teh. Boro-boro ente ieu nu dihareup carang kapanggih jeung kula si atuh sering kapanggih jeung diajak bae ieu mah bangkawarah ieu teu daek leuleus teh. Ya Allah ya Allah. Maksud leuleus hate teh kumaha emang Kiai? Leuleus hate teh kurang pati resep karena dunia eta leuleus hate. Siga alhamdulillah dagang teh macet lain leuleus hate macet. Jang ukuran urang deket apa jauh ka Allah ulah dideleuna naonna ragap diri urang datang ka mana urang teu resepna kana dunia. Sebab Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tadi dibacakeun ku qori urang, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sering tangadenge jeung urang ge sering maca wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuh sih mah sebelum aduh dibaca wa mal hayatud dunya teu aya kahirupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali barang-barang anu pinuh ku tipuan. Hina berarti pinuh tipuan. Soeharto presiden urang katipu ku dunia, Ibu Tin katipu ku dunia,
mak aja itu jadi pakai ibadah atuh mudah-mudahan jana ona mak bege presiden sangkilan di kanarakakeun jadi raja di dieu sia raja lain naon lain ngagujubar ka neraka andai kata ieu mah andai kata ya Allah ya Rabb eta mangan sakadar jana hudangkeun hate hungkul urang bari mah urang datang ka mana ye kurang pati resepna kana dunia sabaraha persen ye cenah ja urang mah henteu mantek teu boga lain boga nah resep aya nu boga tur resep aya nu resep tur boga kabeneran aya anu teu boga tapi resep atuh ya teu boga tapi resep doon kan Masya Allah kan parah ya mah jadi ngukur kadeketan orang ke Allah sabaraha pegatna orang terhadap dunia eta bae ya insyaallah urang mah boro-borona naon neuleus sapeda kempes ge resep neuleus sapeda kempes resep hayang maksudnya hayang lumayan cenah ieu dibawa ka Madura mah lumayan kilo ayam aya tak resep ya Allah ya Rabbi resep bae pemajikan di imah boga lumayan bisa kena dipake tapi neuleun nu sejen teras ieu jurig ngaranna jurig galana masak lain jelema ieu sebenarnya mah sakulah ge tadi tenar di solear ieu rajana mun aya nyaho mah teu daek empeh teh hate teh teu daek empeh gitu teu kieu teh ye lah jaing mah geus kolot sugih geus baheula gagah geus baheula teh zaman di Jakarta ya alhamdulillah kubatur di bos-bos wallah alam asli mah lah bari manggeus kolot geus we urang mah lobakeun ka masjid we ti imah ka masjid ti imah ka masjid ti masjid ka imah geus we sakitu alhamdulillah terbukti di Haji Pendi masyaallah pagawean iwal ti imah ka masjid ti imah ka masjid beneran lain lalagaan ngan kotak masjid eueuh oh bener bae ieu coba atuh emang tenar di solear ya Allah ya Rabb di era internet ayeuna di era globalisasi ayeuna di era Presiden Jokowi anu alhamdulillah karasa ku urang adil jeung jujurna karasa atuh si ulah lucu lagi atuh aing keur ngomong karasa aku urang masyaallah kajeun jana urusan politik urusan ekonomi urang kembali ke urang artina urang ieu bakal maot sarua jeung almarhumah dunia anu sakieu begahna indah ohara geus maot atuh geus ditinggal
nu dibawa teh ngan saboeh-boeh gawe ungkut. Nu dibawa per detik ieu teh boeh anu bakal mungkus Haji Pendi teh geus aya 100% geus aya. Sia doang mah hiji heulanan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz boeh nu bakal mungkus jana teh geus aya. Kunaon make jeung jegre amat. Ya Allah, ya Rabbi inget, Masya Allah, boeh nu bakal mungkus urang teh geus aya tulisanana. Masya Allah kan. Nah, iyalah jang i'tibar. Ya. Saat ieu urang hirup di alam dunia dibere ku Gusti Allah jag-jag waringkas. Alhamdulillah. Mata bisa nempok sakumaha kahayang urang, resep urang sesuai jeung nafsuna. Ceuli kitu keneh. Bisa ngadenge sesuai jeung kahayang, ceuli. Irung bisa ngambean sesuai jeung kahayang, ambe irung. Letak, leungeun, suku. Nurut deui. Nurut. Sakumaha loyog hate urang, cak hate urang cekel tah dicekel. Cak hate urang pesek tah pesek. Cak hate urang ngalengkah sia kanu ngalengkah ieu suku. Ya Allah ya Rabb. Ieu teh anggahota urang setia anu luar biasa ka urang. Pohara urang kumaha Allah mere nikmat ka urang. Cak hate urang deuleu deuleu. Bagus bagus, geulis geulis. Tajakeun nomor SMS-na. Siap. Oh. Nurut. Ya Allah ya Rabb. Nurut ceuli kitu gede. Perintah hate teh nurut we. Iyalah salila hirup urang teh ngahadam ka urang, mata ngahadam ka urang, ceuli ngahadam ka urang, irung ngahadam ka urang, leungeun ngahadam ka urang, suku ngahadam ka urang, sakumaha kahayang urang di akhirat engke justru ieu leungeun bakalna jadi saksi. Leungeun bakal ngomong. Pernah dicekelkeun ka si mbak urang mana anu susuna diojol jeung baso teh. Siap katanya kunjuk kalau talungeun teh sia leungeun. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aya nu terlupakan di diri urang teh sanggeusna urang belajar rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ieu iman ka Allah, iman ka malaikat Allah. Amantu billahi wa malaikatihi. Urang teh iman ka Allah, iman percaya bahwa Allah teh nyiptakeun malaikat. Malaikat eta nu aya di digigir ka tuhu hiji, digigir ka enca hiji. Salila hirup urang teu pernah lepas. Nyana selalu mencatat. Naon bae anu ku urang diucapkeun dicatat. Bahkan nu ku urang digawean dicatat. Teu pernah aya anu kaliwat saeutik-eutik acan terlupakan ku urang bahwa digigir ka tuh urang aya malaikat raqib, digigir kenca urang aya malaikat atid, selalu mencatat pagawean urang, kalakuan urang, ucapan urang. Ya Allah ya Rabb, ieu malaikat raqib mencatat anu positif-positif, nu bagus-bagus. Malaikat atid nyatet anu goreng-goreng.
negatif nah bari dek nanya kula ka urang dia kira-kira Haji Pedi lobaan catatan positif apa negatif seperti negatif boro-boro engke di akhirat ku malaikat di dunia kene jadi saksi nyaksian jana lalu ngomong ya nyahuan batur ge kadeleuna meureun beungeut teh beungeut perang kan beungeut kadelean beungeut ibadah saya di tukang saya iya beungeut setengah ibadah iya mah beungeut ini naon ieu kusir sinaran beungeut ibadah mah sinar teu kudu di sorbanan teu kudu di jubahan teu kudu di jasan teu kudu make tamer teu kudu aya sinar ka ciria Allah aya tanda nur ilahi nu apaleun mah masyaallah kan ya Allah mencuat muncar cahaya ilahi tuh urang lamun neuleuh awewe nya geulis wajahna awakna semampai loba teh mah nu kitu mah tetapina ieu nu aya sinar ilahian anu pasti lamun ku urang disunting yakna dikawin bahagia sebab bakal tentrem lamun aya sinar ilahian di kamana nanya kare ka mana tuh kan geunah doaku menyertaimu be ya malain kan ya kemana sih emang aja ngabur saya katabrak gitu sia awajikan geunah tuh datangna disambut aya nur ilahian di dieuna lamun das usaha teh maka keur teu meunang nage alhamdulillah nu penting kakak usaha bae ja usaha teh ibadah kan ngeunaheun kana hate komo keur meunang keur teu meunang nage masalah penting maka kakak usaha bae ibadah ieu mah penting nama sakitu bae atas nama suami berarti bertanggung jawab kakak ku ngaluyurna ge usaha ulah mah ieu teh geus bahagia luar biasa asana hate urang eta jeung kulkas ge ti isan hate urang ieu mah lain deui Pak usaha mana buktina nana ya Allah ya Rabbi sinar ilahi ketika aya nu maot tatanggana noel ka tahlil atuh aya sinar ilahian penting dihudangkeun ka tahajud atuh aya sinar ilahian ngeunaheun boga pamajikan keur magelis semampai aya sinar ilahian kuari Bang Haji Pedi kukula ditanya maning mana aya awewe gelis cuman eueuh nur ilahi aya jore tapi aya nur ilahian maning mana goblok nama meureun urang bener-bener urang itu meureun ya. Itu akhirnya pertanyaan. Begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya kembali tadi saat urang hirup di dunia leungeun begitu setia ka urang mata begitu setia ka urang ceuli begitu setia ka urang tetapi ke di akhirat al yauma akmaltu lakum dinakum al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al yauma nakhtimu ala afwahihim dina poe ieu kaula ngonci kana sumut masyaallah wa tukallimuna aydihim leungeun nu kuari setia ka urang titah nyekel naon bae gedaekeun
nu menang cak agama, nu teu menang cak agama, nu haram terus bae setia luar biasa jaga di akhirat. Wa tukallimuna aydihim, leungeun bakal jadi saksi saat Haji Pendi sungutna dikunci jaga di akhirat. Justru leungeunna ngomong cak leungeun ulah pernah dititah kunyana nyabakan sacabak-cabakna. Malaikat coba nyabak naon bae ngomong leungeunnya na ngomong coba na lain leungeun sia tuh kadeuleu ku kula mah ya Allah Gusti si leungeun ih uyuhan nah ieu kabeh mata urang bakal ngomong ciri urang bakal ngomong ulah jauh-jauh saat ia orang terlalu terlena terhadap alat elektronik HP. Ulangan sakadar mere itibar mau izoh per hari sabaraha kali mencet bakal aya catetanana naon anu dipencetna kurang. Malaikat selalu mencatat ketika anu dipencet nah iya positif soal-soal syariat soal-soal nu dihalalkeun aya catatan. Tetapi ketika pencetanana anu dilarang ku agama bakal aya catatanana seperti lobaan anu dihalalkeun apa lobaan anu diharamkeun tanpa pencetanana ngaku atuh siapa aing ngaku Al-Qur'an mah beungeut naon sih beuh ayo ieu leungeun urang pencetanana ngaku diri urang lobaan nu dipencet ku urang teh nu meunang cak syariat apa nu teu meunang cak syariat. Masyaallah encan pemandangan di HP lobaan anu meunang apa lobaan anu teu ya Allah ya Allah cukup jangan gujubar ka neraka pepencetan HP hukum mantap kukula mah geus diusulkeun ya geus diusulkeun ka malaikat Malik malaikat sama dia tuh Masya Allah karim tadi ki urang iman ke Allah iman ka Kangjeng Rasul ka para rasul iman ke malaikat nu wajib dikajahokeun 10 Jibril Mikail Israfil dan selanjutnya. Nah Jibril pembawa wahyu Mikail ya nama wahuna ka Israel doang nah hanung bae ditanya lagi kan menjeng Israel nya nama geus pasini beres Israel lagi geus kieu kawana dia itu malaikat mah bahasa naon bae bisa lah iyalah jang sebuah renungan hati-hati terlupakan ieu teh per hari-harina bahwa di diri urang aya malaikat raqib jeung atid sebagai pencatat. Urang leuwih sieun ka polisi, leuwih sieun ka TNI, leuwih sieun ka aturan-aturan manusia dibanding jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, per hari da ieu urang catatan urang asupkeun ka jero kalbu urang. Loba anu mana ieu? Mumpung aya keneh waktu anu pernah ku urang dilakukeun kurang bagus tobatan. Mulai ayeuna ka hareup urang kejar nu positif-positif. Tingkatkeun kualitas urang. Monggo Allah ningkatkeun kualitas di dunia mah. Mobil tadina teu boga supaya boga kualitas dunia.
tatadina pangkat dengan sakadar itu balok hiji supaya balok dua besi butuh balok di mana loba kan atau wilayah baheula mah sakadar teh ngan sakadar jadi lurah yang jadi camat di camat yang jadi kualitas dunia nu di deuleu teh sekedar dunia dan dunia ulah eta gampang teman kualitas urang mungguh Allah tingkatkeun lamun pernah terjadi di Amerika mendidik seorang anak jualan ieu mah ieu diberenya na kaos seharga mun di urang mah 20.000 jual tak kumaneh cek bapakna dijual alhamdulillah dengan bisa na bicara nu 20.000 teh bisa harga bisa laku jadi 30.000 seribai bapakna bisa maneh alhamdulillah bere deui kaos model eta coba kuari supaya laku 100.000 ye cak ulah je tingkatkan coba kumaha carana dipikir kunyana supaya laku 100.000 kumaha itu Masya Allah ya gambar bintang film tempelkan kunyana kayaknya dijual jadi mahal tuh kan isuk dah bebe jadi alhamdulillah Pak ya jadi laku lain 100.000 malah laku 200.000 bisaan mana cenah bere deui kaos nu eta supaya laku 500.000 ayo mikirnya wah kebetulan aya Haji Pendi Pak tempelkeun di dinya hati laku sama sekali itu bisa ningkatkeun ngaran eta Masya Allah dengan berbagai cara bisalah laku kaos hanya 20.000 hargana tetapi pertama bisa jadi 30 bisa jadi 100 jadi 200 bisa jadi 500 terakhir bahkan bisa jadi 1 juta dengan cara manehanana bapakna cuma senyum bae cek bapakna maneh bisaan kumaha eta bisa-bisa kitu kula dipikir cek anakna supaya ieu berkualitas menurut manusia supaya lakuna lebih mahal jadi karesep jelema teh kumanehna dituturkeun eta mah cara berekonomi seperti eta saat ieu kuari ieu lockdown corona covid nyana kan dagangna karung bae deuk saha nu meuli karung jih kuari mah jualan masker bos aja masker nah gitu menang sembarangan yang warna hijau bos yang lain mah nggak boleh nah iya kan kudunya eta ngaranna usaha ieu mah usaha karung bae atuh hutang terus datang ka kuari ieu mah usaha potong sawah geus dijual bahkan anak lagi geus hampir diteluh bapak ieu aduh tuh beres sih mah ya kalau tuh mendidik karena nah eta teh carita kualitas dunia nah kuariga urang supaya berkualitas indallah kumaha carana sangkan engke urang ketika ditimbang amal teh lantaran berkualitas indallah leuwih berat ke arah katuhu nikmat kan urang. Nah, kualitasnya atuh menurut Allah supaya rada ditingkatkan. Satu, kadanan cara wali Allah mati resep pisan kana dunia minimal ulah pati resep. Minimal. Eta mah kunci tah. Supaya orang teh ieu berpikir, hati aing mah jar resep kada dunia ieu resep. Lain urusan boga jeung teu boga resep jeung teu resep urusanna. Kita ukuran nomor hiji eta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lamun jelema ngejar-ngejar dunia berarti ngejar-ngejar mata'ul ghurur. Ngejar-ngejar barang-barang anu pinuh dengan tipuan. Urang berangkat mengejar dunia sedang mengejar mata'ul ghurur.
urang transaksi mataul gurur diris lamun sesuai jeung agama, lamun teu sesuai jeung agama make ngabohong, make nipu dan lain sebagainya nya mataul gurur nya carana teu beres. Terutama ku ari urusan kredit. Mana jelema nu teu kredit? Dunia mataul gurur carana ge geus make cara anu riba. Teu kumaha coba tanggung jawab di hadapan Allah. Pertama ulah pati resep teh kuncina. Nomor kedua berpikir kualitas aing engke di hadapan Allah teh kumaha. Sedengkeun pangbalikan teh cuma 2, hiji surga, nomor kedua neraka. Kuari hitung diri urang aing si mun paeh ka mana ieu? Aing mun paeh ka mana ieu? Kuari nanya ka Mang Haji, kira-kira Mang Haji mun paeh kira-kira ka mana? Sombong ya jelema tilok ibadah yang ke surga. Sombong berarti. Ya, boga kayang doang. Nah iya, ya, coba ulah sombong. Kira-kira mun paeh ka surga apa neraka? Sombong. Sekali deui kira-kira neraka. Oh, ngaku. Ngarakunya tah. Nu hebat bakar lain gitu. Ya Allah ya Rabb. Abdi teh dipayeureun Gusti teh nanaonan, abdi teh ciptaan Gusti, ibadah abdi teh kieu bae. Asana abdi mah meureun pangheulana ka neraka. Tanah hebat jelema di hareupeun Allah kitu. Abdi teh meureunana bakal jadi suluh neraka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tapi Gusti abdi teh teu kuat mun di ka neraka teh. Ilahilas filil firdausi ahli. Wala aqwa anan jahim. Ka suga pidawas abdi teh lain ahli ka neraka jahanam abdi mambu. Terus ya ka mana atuh ye? Geus bae di tengah bae rahasia jurus kita. MC mah ceknya aing mah kaje di tengah bae lah. Ceknya jadi berarti ka surga cenah lain ahli ibadah ka neraka tuh jangan ngaranna geus bae embung. Geus bae nya nemah Gusti abdi mah di tengah. Ceknya. Eta mah tawadu tah MC nu tadi. Kebal-kebal kan di tengah bae makana anu nanya cek malaikat sia di tengah bae atuh ka mana teh ngageser kan itu saya tika tuh 18 teh ngageser kan ge ditu ka surga encan ka surga mah kayak anu nanya di cek malaikat sia di dinya bae teu betah mah tuh betah mah henteu kan di ditu deket lawang atuh di ditu deket lawang tuh kebal-kebal ka ditu asuh nah ai mah lain cek malaikat sih di tengah bayar kayak naon atuh geus kieu bae tadi tuh ka neraka abak lain para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mualila deui urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum laikun urang bakal nyusul tiga ho buanu ngora buanu kolot ngan alangkah baikna nu nyusul ka ditu nu kolot nu pantes buanu kolot heula kolot cenah mah wis terus lain di hulu di dieu geus wisan wis tadi dilakeun dia itu tuh aja sekol itu geus mani hijikeun hiji sepun habak lah. Nah, ieu mejang itibat. Lain lalaga. Jemari-jemari urang pencetanana bakal ditulis. Malaikat teu pernah sare. Malaikat teu pernah lengah. Lengkah-lengkah urang ka mana aya catetanan? Leungeun-leungeun urang bakal aya catetanan. Kuari nu begitu setia ngaladen ka urang tapi engke di akhirat justru kontroversi itu kan nyaksian naon nu dilakukeun di dunia Allah karim tingkatkeun kualitas urang sakumaha tadi mantak naon mulai ti ayeuna ya Allah ya Rabb berpikir urang sabada ieu jaeunya sabaraha supaya jeung urang anu geus maot sabaraha anu sahandapeun urang anu geus barali ka ditu Gusti ieu teh tinggal nunggu waktu we iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana geus datang ajal
moal maju sasiku moal mundur sajengkal pas pisan. Henteu bisa dicaritakeun waduh eta kamari ye nyana muriang namun teh mau dibawa ka dukun jager teu bisa kitu. Bu cenah mun diobatan mah teu bisa kitu. Janu sehat ge paeh mah paeh bae. Bu ieu mah corona ye. Aju paeh teu bisa lain ku corona ajal. Ajal. Yakinkeun di jero hate urang ajal. Nah, di mana datang ajal? Teu sehat, teu gering, teu kolot, teu ngora, teu budak, berangkat bae. Haju aya nu ngadadak. Nu ngadadak teh ampal aya loba. Nu mere kabar ka kaula, Kiai doana atawa ngundang nyala teu hampir unggal poe ngan kulana rada kurang sehat tiga can pati sehat. Salila pulang ti Banjar teh tah can pati sehat pisan. Nah, ieu teh hampir unggal poe nu ngadadak, nu muriang nu ngadadak almarhum Haji Mamin. Atuh tas dipira datang ka imah. Maot. Urang sepatan teh mantas di pasar balik daot. Urang bitung. Isuk-isuk udang mandi nyunum nyiduh kopi sorangan deden di meja nyanana kieu be. Cak pamajikanana eta si ka haji kopi kunaon teu diinum jak nyana tita tadi. Datang pamajikanna ka dinya. Keur kieu haji. Ya. Innalillahi. Nian kopi sorangan. Coba. Ayo kumaha? Anu di ditu belah ditu Cisokat ya, di luhur beteng pamajikan. Atuh cek pamajikan ka haji kebal amat cek na. Teu hudang teu turun-turun. Ieu mah berat ieu haji. Orangna mau di luhur beteng. Ya sia masuk macam-macam. Kudu dijabarkeun bae budak bodoh jasa. Ya Allah ya Rabb. Gusti Allah nu agung. Aduh, kula sedih aya tapi naon gara-garana hayang seuri aya. Di pamajikan datang ka imah nanyakeun teh masalahna. Kiai cenah kunaon? Ieu cenah salah ki abi ieu maot keur kitu ceunah teh. Jadi keur di luhur nu ditanyakeun ku kula eta mandina kumaha cenah teh? Kan nya geus mau. Cenah mandi junub na kumaha? Oh, hebat di berarti pamajikannya. Mikiran salakina junub na kumaha? Atunya nama teu dipandian ge teu doraka, urang nu doraka mah. Nya nama teu mandi ge dibalangkeun oh masalah. Cara kuari kena Covid. Atunya leuwih teu doraka. Dek dipandian, dek henteu, dek dibungkus, dek henteu urang nu hirup. Lamun teu dipandian, lamun teu dibungkus, lamun teu disolateun, teu dikiblatkeun, urang nu hirup bakal ditanya ku Gusti Allah, terutama du bakal paheulana ditanya RT, RW, lurah terus ka dituna sampai ke RI 1. Atas perintah saha ieu? Nemblek kabeh. Ieu carita. Ngantak lah. Di Jati kamari ieu laporan ka kula. Bongkar. Itu di pandian mah, di salateun mah. Bongkar. Pandian. Bungkus salateun kubur. Doraka urang. Selama maneh nanya ka aing, kecuali teu nanya sabodo sia, urang Jati doraka kabeh, termasuk Haji Saipudin. Panggeulana doraka nyana teh. Mulah ti heula nya ka neraka jahanam. Bareng jeung mayit-mayit Covid. Aduh keur carita ieu mah. Ye, ulah karunya. Sebetolol hasud. Orang Bogor ieu bongan nanya ka kaula tuh. Kemudian nanya mah teu nyaho, ulah teu doraka lantaran nanya anakna temen nanya di Bogor ieu. Cenah kieu bongkar, wajib bongan nanya. Bongkar, ulah cenah geus berapa ya? 2 poe, bongkar 2 poe. Ayo guys, bongkar deui kumanehan. Bener ternyata Masya Allah teu dikiblatkeun, teu dibungkus, teu disolat. Bongkar, pandian, bungkus, olateun, kubur. Salila nanya, kula mah terus pengen ngejelaskeun sabodo temu usul dilaksanakeun kitu. Ngan tetep dipantau kudu dilaksanakeun sebab nanya. Alhamdulillah. Nah, ieu
nu maot mah sebenarnya mah geus urusan urang nu hirup nu bakal ditanya. Jadi lamun aya jelema junub maot hiji bae mandina mah teu meunang dua-dua geus mandi mait bae teu meunang nawe itu ropal hadasil akbar nu ieu jeung nu ieu teu kudu beak umat di junub ge kos hadas leutik urang ngakukeun hadas gede mandi na hadas leutik bakal bawa asal bisa. Tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi di Amerika kolot ngadidik anak seharga 20.000 supaya laku jadi 30, jadi 100, jadi 200, jadi 500, bahkan jadi 1 juta dengan kepintaran budak bisa manehanan direkayasa ku manehanan kaos nama seperti eta-eta keneh bohong ieu teh jelema resepna ka mana wah aya gambar Elvis langsung Elvis suka juga bukan nyawas ya kampungan tuh Elvis Presley aduh udah yang nama mayor ge gayor heran ini mah teu nyahoeun tah aya deui lantaran di Amerika mah geus kitu anu resep benerna teh kemek jeger dirapi-rapi punyana dibagus-bagus dijual bahkan kabeneran harita teh aya anu sow langsung dipenta kok nya tanda tangan eta nu mahal di kaosna teh langsung ditandatangani ya Allah bil barokah meureunnya kaos juring nah ieu urang mah lain eta tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi eta mah sakadar contoh hungkul jakolot lagi nyaritakeun bukan itu tingkatkan kualitas kamu itu hanya sebatas ekonomi tetapi kualitas dirimu harus betul-betul manfaat buat kamu dan buat bangsa dan negara cakolot nah etalah contoh-contoh nu kitu teh loba luar biasa baik di luar negeri di dalam negeri geus teu kurang-kurang urang mah tingkatkeun diri urang kualitas urang indallah lamun kamari henteu pati resep baca sholawat paksa kurang ningkatkeun kualitas sebab naon sebab diri urang bakal maot di akhirat anu pangheulana hudang Kangjeng Nabi na langsung ummati mana umat kaula mana umat kaula Jibril mana umat kaula nu paling ti heula ditanyakeun ku Kangjeng Nabi lain anak lain pamajikan ummati tah anu katempo pangheulana jelema nu loba maca sholawat ya Allah ya Rabbi ieu mah geus teu kadeuleuh ku Kangjeng Nabi diangsongkeun ge ieu cenah Haji Pendi teu wau Haji Saipudin nonton berdiangsongkeun wau kos kieu nya langsung baca sholawat coba terhati keren iya sholawat paksa ningkatkeun kualitas urang paksa urang ulah loba-loba maca sholawat nah sapoe sapeuting 4.444 kira-kira emang dasar pinarakaeun meureunnya ngapain di enggak 4.444 malah mun kuat 444 Allah mun obakena 44 ujungna moal maca ya mun ujungna moal maca kan 24 jam mantak naon sajam urang teh nyelangkeun sajam deuk meunang sabaraha bae ya Allah ya Rabbi 24 jam Masya Allah pakai naon teh si waktu jangan ningkatkeun kualitas urang indallah tasbih bawa urang meuli urang tasbih sajam sabaraha aja Korea tuh aing ada penting bae ya mulai jam 12 eureun jam 1 deuleukeun ku urang jam maca salat nang teu deuleukeun jam bae
urang umat tarolol. Tuh, nya mah tasbih saha sih eta. Tasbih saha? Tuh, nya mah maling lain di mana bae di tempat kaji ge maling bae. Sholawat saja. Jangan meningkatkan kualitas indallah. Urang moal ka mana teh? Ya Allah ya Rabbi. Jenderal, hai. Letnan, hai. RT, Koit. Kiai, pupus. Haji Pendi, modar. Aduh, Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat. Kiai pupus, Ustad mah maot, Haji Pendi mah modar. Aduh jelas beparah lah kabeh. Nah iya kualitas urang mah naon salila hirup geus sabaraha umur ayeuna geus boga sabaraha ribu sholawat. Lamun urang ningali mama di itu tuh di Bandung teh Cibitung anu sok haulna seminggu rame luar biasa. Eta catatan maca Qur'anna begitu maot catatan nanya tamatna 5.900 kali tamat. Masya Allah tasih berarti sabaraha kali eta lain tunggu tak kayak dia nggak sabaraha kali tamat. Atuh jalan teka itu jak Qur'ana ke leungit. Qur'ana leungit tanyakeun ka anakna aya teh anakna ge. Qur'an bapak kemana? Qur'an yang mana, Pak? Qur'an yang biasa dipakai lama bapak dijual. Atuh tuh dek baca kumaha Qur'ana ge dijual. Pamustungan. Nah, ieu tingkatkan kualitas kadanan jadi wali Allah eta teh gara-gara ningkatkeun kualitas wali Allah teh kekasih Allah kadanan jadi solihin anu hablum minallah hablum minan nas rapi kadanan urang mah pecinta wali pecinta solihin bae tingkatkeun kualitas urang asal cinta jelema ka solihin cinta ka wali pasti engkena aya sinar nyorot ka urang hayang nurutan. Jelema mah kumaha dipake kacintaan almarhum aman ahabba. Jelema mah kumaha dipake karesepna ke di akhiratna ge dihijikeun jeung si eta dipake karesep ku urang. Guari di duniana resep ka pasti manehanana hayang nurutan. Guari resep ke Presiden Jokowi pasti nurutan. Resep ayeuna ka menteri atau ka wakil pasti nurutan. Urang dia kan cinta kabeh. Urang dia mah cinta Jokowi, cinta wakil, cinta DPR, ayeuna cinta mah geus kanyahoan lah banget lah pokona. Kanyahoan karasa jujur jeung adil lakunya nanti karasa. Oh masalah ieu mah. Oh masalah keur carita ieu mah keur carita. Daripada sia ka dihentu ka dituntut. Nah ieu mah keur carita tingkatkeun kualitas urang. Geus kajen teh urusan dunia ieu. Geus ulah kumaha teh dunia mengkajen di urusan punya lagi teh keur di urusan urang teh ku caranyana. Kajen urang mah tinggal nemah mah sapira rakyat. Geus antep teh urang bae. Engke ieu di hareupeun Allah kumaha tingkatkeun kualitas orang mumpung hirup. 24 jam masa teu sajam-sajam acan sih pake takarrub ka Allah nu khusus. Selain salat 5 waktu ngantak naon metak sajam cek sholawat sabaraha bae meunangna geus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohonya Haji unggesan ka karang hiji doang. Wah, teu beres. Urang teu beres. Ulah langsung assalamualaikum. Terus baca deh. Ayo sama nang.
Eta belajar ibadah teh kos kitu. Belajar ibadah teh paksa. Engke mah dinaheun bakal lagi. Urang lamun geus terbiasa jam sabaraha ya urang nginahna terserah ente sebab kan aktivitas beda-beda kan. Aktivitas anu di pabrik meureunna anu kuari pabrikna seperti kieu. Anu tani meureun tanina ge seperti kieu. Tani di mana tuh? Jalahan ge eueuh. Heuh, bari tangkal jagong di sisi tembok tadi kula neuleuh. Nya tangkal jagong sisi tembok. Heran aing mah ka urang uung. Sakula geus seulahan jasa ieu budak ge kajeun kukumaha ge. Engkene eta sabaraha tangkal tangkal jagong mun teu ribut kajeun kukumaha ge. Ribut cek ieu nu aing cek ieu nu aing cek ulah gara-gara jagong sih dibunuh. Geus maning teu kuali cabutan habak. Teu keur ngomong doang keur ngomong. Ieu deu ka mana? Aktivitas urang kuarikeun kieu nu warung sakira. Terserah ka mah urusan mah pribadi masing-masing. Ngan jam sabaraha urang geunana pilih. Kulangan sakadar mere jalan hungkul tingkatkeun kualitas urang geus maot kaduhu. Geus maot kaduhu. Henteu cenah kieu shalawat anu mana nu ente resep. Allahumma sholli salatan kamiyatan wa sallim salaman tamana sayyidina Muhammad litan halu bil qadwatan farjul panjang ting cenah teh resep atuh tunjina munjiat Allahumma sholli salatan kamiyatan wa sallim salaman tamana tunjina bi mah eta ge panjang keneh ulah atuh eta bae atuh Allahumma sholli sayyidina Muhammad Allahumma sholli sayyidina Muhammadin ladzi anata lil hujua eta ge cenah hese panjang keneh salat mukhtar atuh Salat mutar ge cenah teh panjang deui. Ieu budak keresep ieu mah. Paksa urang. Mana sholawat anu urang resep. Eta nu akur jeung urang. Cek Imam Ghazali nu urang resep eta nu akur. Okos obat ya, obat nyeri hulu. Iya bae sia teh sopan ge. Nyeri hulu teh sopan. Obat sakit kepala kan mah bodrek gitu kan aya prokol aya naon deui pantogin aya naon deui tambah siap pantogin mah dan lain-lain sebagainya aya jelema sirit sirah ku bodrek teu nandakur prokol takur dekolgin takur naon bae takur akurna ku bodrek sin berarti eta nyana berkualitas bayi berartinya nah ieu balikan deui ulah teh nya ieu ulah teh urang tingkatkeun kualitas urang indallah dunia mah geus diatur ku Gusti Allah. Jam sabaraha terserah apa nu teh subuh apa nu jam 12 apakah nu beurang ba'da zuhur apakah menjelang maghrib cenah jauh waktu kalau siapa tolol kabeh kata kau waktu 24 jam banyak eta nu bagus mah jadi jam 3 tah eta jam 3 tapi teu daek hudang atuh da kira geus shalawat hudang ti penting tahajud ulah loba-loba 2 rakaat karasan ke di jero kubur engke bakal di jero kubur kualitas eta bae guys urang hudang penting langsung mandi salat Allahu akbar 2 rakaat geus teh mandi wudu 2 rakaat Allah hayang keneh ge lah jadi 2 bae gitu geus teu kuat-kuat amat sarakaat itu we hudang geus masalah haju sarakaat ge bari diuk kutu kuat sarang kati bari diukitin Allahu akbar bari diuk asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah salam deui da kieu ya nggak ieu tingkatkeun kualitas wa indallah geus sakitu sebab naon tadi sebab aya nu terlupakan bahwa di pinggir kanan orang malaikat di kenca orang malaikat catat kata supaya orang lebih hati-hati wali teh hati-hati lantaran ingat aduh aya pencatat rempat masya Allah kali mata orang deui teh dicatat denge dicatat kabeh dicatat masya Allah ieu dukan ingis namun teu katobatan
geus sabaraha maharim anu mun urang bae kabawa ka ditu mun Allah teu ngahampura da kumaha sakali deui dina pangaosan ayeuna teh sakaligus ngadoakeun ka almarhumah jeung para almarhum nu tadi dicaritakeun khususna umumna dulur-dulur urang kabehan nu geus maraot bapa urang buyut urang kabeh ieu terutama urang ieu nya tingkatkeun kualitas urang selain daripada salat anu 5 waktu coba supaya ningkat kualitas urang indallah baca sholawat atau Quran naon nu urang resep sangkan urang maot aya engke tah deuleueun masyaallah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, almarhumah akrab jeung simkuring lamun ka Cilongok breng jeung anak-anakna tadi menghadap kabeh asal ka Cilongok bae ka kula wah geus ngalal coprak bae maksudna ngobrol kunaon eta ku akrab begitu kula di bejaan kabeneran ke kurang sehat lobalah anu kula teu datang lain ieu bae insyaallah jeung kula lomsat ke tahlil malam tadi nama kamari can sehat malam kahiji ge can sehat nah insyaallah ka opat ieu alhamdulillah rada ku Allah dibere sehat ieu mah eueuh deui nya geus aya di alam barzakh alam katutupan antara anjeunna jeung urang nyana geus balik ngamimitian alam akhirat alam barzakh teu butuheun cau teu butuheun kue teu butuheun daging teu butuheun sop butuhna doa ya doa jeung ieu sedekah irhamu mautakum sedekah ta ieu di danu ngadaharna urang tapi gajaranna mah ka manehna ngadahar mah urang gitu. Dan naon nu dahar ka urang ganjaranana ceuk asup ka kubur. Urang ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah mah teu percaya kajeun Muhammadiyah teu percaya oh masalah nyana-nyana urang-urang. Geus kajeun urang mah percaya penuh. Sebab naon? Kudu caritakeun dalilna loba, sejarahna jeung dongeng-dongengna balaya. Geus kajeun. Jadi umat kuari orang doakan almarhumah Ibu Hajah tadi mudah-mudahan mautna mawa iman Islam dosa-dosana ku Gusti Allah dihampura amal ibadahna ditarima dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal keluarga nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere salalabar tur dibere tawakal Allah urang hadir di dieu kabehan bakal nyusul mudah-mudahan menta ka Allah urang bisa dibere husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah tur salila urang hirup memeh maot bisa ningkatkeun kualitas urang dengan berbagai ibadah-ibadah anu urang resep jeung mudah-mudahan urang dibere resep nih ku Gusti Allah asal geus dibere resep ibadah mah emang kumaha gitu aduh di mah lamun geus dibere resep paling indah di dunia kecuali ibadah namun urang geus dibere resep nu indah mobil, hotel, gedung, kendaraan, makanan, minuman, wanita tidak ada. Lamun jelema geus bisa ibadah, ngarasakeun nikmatna ibadah, ieu kabeh eueuh nanaonna. Tah kadanan ku kitu mah maksakeun urang nya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. بارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم
Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa alima wa sallam.